minha amiga Bruna desce com o dedinho na boca, louca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik deh di podcast Ngawadang. Bintang tamu poe ieu kedatangan Amin. Min, set Min. Halo. Udah bege. Set ya. Sehat. Alhamdulillah. Lain kacirina doang. Can ES. Can ES. Tucan yuk, tuh. Karak Naon? gugah. Cina can ES ieu karang kuga. Kurang ES ya. Kurang HS. Pikiranan ya. Keren kehidupan sih, Pak. Biasanya. Oke Min ya, langsung Min ya. Oke langsung, Pak. Ya. ngaran Amin nya. Ngaran Amin eta sebenarnya ngaran asli apa ngaran panggilan doang? Sebenarnya sih ngaran Amin eta panggilan. Ngaran panggilan. Kabeh ti keluarga suka baturan. Apa ti keluarga beda deh? Beda di keluarga. Beda deh. Berarti Amin mah eta panggilan di luar ya? Panggilan di luar. Tah, Panggilan jadi sehari-hari. sabenerna ngaran aslinya saha? Cerita ya? Atuh terbuka di depan cerita Oke, terbuka. oke. Jadi ngaran Asli orang eta 5 minutes later. tet teh jauh sih sebenarnya jauh. jauh ente deket ente Terdekat jauh. ente Suryamin ente Ente. ente Jadi bawa kena bapak sih. Bapak. Aran. Hmm. Jadi aran aslina ta Suryana Rohman. Suryana Rohman. Hmm. Oke, jadi Jauh, tanya ngaran asli nanya. Min, inget tuh pertama Amin asup film Ngawadang TV ya? Eta diajak apa kumaha Min? Keur pertama Ngawadang TV eta diajak apa kumaha eta? Nah, eta. Rada isin sih karya mah asup nata. Ada isinya. Jadi sebenarnya ya aing ge nya kitunya karena kenal si Amin ya pas nyin konten be men ya orangnya nyin konten. Terus Keur sancan nyin konten mah Can ya. Ca. Tah inget tuh tah ke film naon tah? Keur judulna naon eta? Oh iya. Mang Haji Mang Haji. Lain Mang Hajinya. Judul filmna eta Judulna ngajak mancing. Ngajak mancing Burudak tiluan mancing Since, Egi, Ingrian mancing. Mancing di ceritanya tadi balong bapak dia. Tuh. Jadi orang jadi anak nanya eta. Asup sakedeung ya. Sakedeung. Kan kamu budak doang euy gitu ya. Woi. Geus ya. Geus. Sedih ya. Sedih. Film nu paling seru cek Amin naon? Di Ngawadang TV selama Amin main. Ya kabeh sih sebenarnya mah. Kabeh. Seru. Kan oi meureun hiji. Aya hiji nu paling seru mah. Lu barbar lah. Barbar. Serunya. Hampurannya mun rada gandeng saeutik soalna penonton diberi kameranya. Hampura bae ya guys. Surabaya. Terus Amin ya selama main film ya paling senang dihijikeun yang Amin. Kira-kira Amin gitulah frekuensi jeung Amin ya. Jeung sa dihijikeun. Jantung. Hiji doang ya. Bisa. Paling senang jeung sa dihijikeun. Oh. Hiji doang apa kabehan ya? Hiji misalkan ya Amin yang mana adegan ya dibarengkeun ya. Kuae dibarengkeun. Nah, senangna dihijikeun jeung sa. Nah, jeung kabehan sih sebenarnya mah cuman mun paling utama mah paling Sirian ya. Sefrekuensi itu ya. Nyambung ya. Nyambung lah. Tadi tuh. Soalnya edan saya mah cuma lagi. Edannya eta mah di luar kamera kayaknya. Oh, sih, sebenarnya. Kau jeung tuh aduh. Ya kabehan kayak
saling membutuhkan sih sebenarnya. Terus keharapna ya Min hayang nyeun deui Min. Misalkan film ya. Apa-apa. Film ya. Misalkan dina filmnya hayang film barbar, percintaan apa naon gitu. Kapan untuk episode? Kumaha Amin? Ya kayak mau anu terhibur lah karena kabehan. Cuman genre eta naon gitu. Maksudna barbar. Nu paling utama mah barbar. Kedua nanya episode lah. Episode. Ya ngomong-ngomong umur sorangan berapa Min? Apa geus lewat 20? Lewatnya 20 mah nya? Atau nincak lah 20. Ditincak 20 nah. Apa ya orang? Jalan sih 20 jalan. 20 jalan. Berarti kegiatan sehari-hari lamun teu nyeun konten ya. Misalkan ke libur nyeun konten. Mentunyin konten ya. Kosong gitu. S we terus. S we lebih apa ya? Cina kemarin keur seneng nge-game ya? Oh alhamdulillah ada Keur seneng. Keur henteu senang teuing sih cuman lah kumaha deui Bergabut. berkabut. Geus luhur. Hah? Geus luhur. Encan Matic. untuk mitik GM sih sombong. Sok mabar apa solo? Solo. Ya anu ngajak mabar anu main biasa. Mana orang tetap paham sih. Cuma so tau teh kan. Biar ada obrolan aja gitu. Ada biar nggak gabut deh. Cina selain nge-game sore ge sok poli Min ya? Poli mah Emang cuman, bisa poli? Apa karena lumayan lah jeung gerakan awak bae. Si kadinya nama jeung gerakan awak jeung teu kesel teh lah daripada di mah tuh. Dicing-cicing teh Tanya. Jadi kedua ya pergerakan ya. Bar kesel doang. Ya masalah percintaan kumaha ya? Aduh ripuh tahu sih. Ripuh? Rungkat ya? Rungkat. Berarti anu keur free. Hah? Keur free. Keur teu mikirkeun Free nya, free hatin. Keur teu mikirkeun cinta. Free hatin. Ya, tina masalah keluarganya. Soalnya kan yang tepati deket ya jeung Damin ya. Jauh ya. Boga berapa bersaudara? Apa anak tunggal? Anak tunggal. Tunggalnya. Berarti telok dulu jeung kakak dia mah nya. Teu. Mun malam minggu ya masih sok hobi neuleuh balap teu. Neuleuh ieu mah nya. Balapna eta teh. Sono hobi sakalian balapna. Henteu sih. Henteu. Neuleuh doang. Neuleuh doang ya. Neuleuh doang. Kuari mah henteu sih jarang. Jarang aya. Lain. Tapi berarti mun aya naik neuleuh. Naik neuleuh. Sok duitan. Hah? Duitan. Mah. Bisi duitan. Nyobar ieu mah sih. Malam minggu daripada ngapel. Paling penting kan gitu mah biasanya lewat jam 12 gitu. Penting. Jarang berarti kurimanya nu balap. Resepna sok diudag-udag polisi tah. Eta nya. Resepna udah polisi. Pernah ya kejadian lucu tuh? Pernah keur ya gelut jeung polisi bak ka sawah. Pirah kok. Udah sampai ke sawah. Ka sawah ngusruk. Terus motornya Atuh iluan ngusruk. Ladug demi amat. tapi teu beunang. Henteu. Gitu ya. Parwek ieu. Jadinya guys mungkin segitu bae nya. Ini sebenarnya masih panjang Min ya. Panjang. Soalnya ini kayak acara dia orang seginya. Aya. Kayak konten deh nya. Jadi mas selingan baik konten selingan ya. Ya doakeun bae supaya lancar. Tapi cuaca ge rada ya. Mendung. Oh, mendung. Musim hujan sih. Oke. Segitu lah nya. Oke, bakal ngadatangkeun bintang tamu deh. Sa coba. Ayo. Pokoknya request baik kayak saha gitu nya. Oke. Yuk. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.